Ya rumus bagja mah cek Imam Ghazali boga wasiat 25. Nu katujuhna wasiat Imam Ghazali. Hirup hayang bagja lawanlah nafsumu. Tinggikan himmahmu. Berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu di akhirat. Bahasa eta teh atuh kurang dicerna anu gampang we. Hirup mah kudu ngalawan da ari nuturkeun nafsu mah ulin. Oh 100.000 teh saminggu. Da ulin terus nutur-nutur nafsu. Mun nuturkeun akal mah leuwih ti kitu geus sanggup. Ya bener kajeun teu udud. Oh, mending udud mending 100.000. Udud ka mana lompatna? Hadza baulus sayatin. Eureun udud ning celengan 100.000 eta. Saminggu. Eta lamun udud 100.000 mah saminggu. Henteu nya. Keur kurban eta. Kapan khususiat kurban teh cenah Kang? Isukan lamun rek nyukang Siratal Mustaqim teh urang teh sieun. Da teu boga tutumpakan. Ari bade teu boga amal naon? Kurban. Mun kurban domba. Cok tumpakan ku anjeun. Mun sapi. Tak ari kurban ulah nu leutik nu gede ngarah wowog. Ya, kurban begang jawareyo. Tikos sewa na suka dina Siratal Mustaqim murah kan. Mentok kapungkur abdi kurban teh sakieu. Ayeuna mah henteu. Da teu apal sapi gede bade teh mah Kang. Nah ari kamari jangjang haji tuh kok ditu. Walah sapi teh 2 ton. Aing geus 61 ton mau kurban leutik. Teu pede eta teh Kang. Sok akurkeun ngajajar. Nu urang pangleutikna era pun. Ari kal alitihad pangremen ngaji tauhid, makrifat juga heueuh. Kurban pecekrek leutik iman. Ciri iman pecekrek leutik gitu. Semua salah. Bener. Punten Kang pulgar we ngajina yang gara arti ku abdi. Pungan Kang ti bareta diusapan teu lilir-lilir. Carekan we aya nama lah kagok we. Cek dicontohan ku abdi. Itu abdi makom hirup ti madrasah ka madrasah. Sok aya nu beunghar cicing madrasah. Tapi kajeun teu udud. Punten ya Kang. Gitu. Yes.